permasalahan teh anggeus pusing we geus ka dieu geus ka ditu geus wiri dieu tapi tetep we pusing we sodako cager urang mah teu percaya sih dengan kiai ya kunaon hiji awak di garuse bae aju nomor kedua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus cek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di WSG masih mah tuh meran hamil bisa kiai iya tentu teu cager obat oh geus beat teh geus kitu mah sodako ya geus sodako insyaallah ku sodako mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha didoakeun lah datang di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka nyana minta didoakeun kita sodako dasarna teh mah kiai bloon kita sodako teh bloon bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng abah bae dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah kieu jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dipalingan bae teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng satpam herder tapi tetep maling bisaan jasa cagen geus deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekahan ge insyaallah mah toh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da mulyana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah bener baik hebat. Nah jelema datang dah tuh dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal dilitian teu naon teu padahal mah ngadibereni sampu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititah teu naon teu ta sedekah teh manjur tah mah kabur atuh dek maling teh ngeunang 2 poe kadinya deui aya dek maling teh sia dek ka mana sia lontar-lontar kadinya dek naik sia ka luhur jalan tukang dek malingnya goblok sia ye aing tatanggana ye lamun sia dek maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya tuh eta gara-gara sedekah coba lamun teu sedekah sia dek ka mana dek maling paling habak eta sedekah teh kos kitu paling enggak tanggung jawab aing emang kunaon si pelit eta sedekah teh nyat paman sorangan eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur bae ada Gus kiai ke di pondok nanti kan ke di pondok nanti nyana babarengan kuari geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah pada geus jadi kiai barotang pelukan alhamdulillah kumaha cerita alhamdulillah urang bisa magahan ngaji kieu geus wah usul kabalik teh cenah naon karang meuli hulumbe langsung diopor masa kalia dah diangsongkeun kadinya 2 hulumbe 2 dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti cegerna ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge tuh babaturan mondok ayo dar itu polona uruna cek eta ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong cilina mah moal di dahar nya bagian urang mawaan geus ke ngobrol teh endah nawaran teh cilina cenah aduh cak santri ditawarkeun
celi dah oh iya orang timpuk oh bener biak deh celina geus biar tempel badieu teh kan teh lebayan lemah dagingannya beureun daging eta mah henteu tah ieu da daging teh dibelahkeun dibalikeun deh cak santen teh beak babah jangan kurang nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel kurang teh kebagian sakit begitu baru uprek teh atuh dahar sono pantama dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantama sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal cek berarti urang kebagian letah dua sepatu geus tikiran we jadi ieu mustatag dibukakeun dikitukeun tah letahna tah ge ditarik cek satri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang gak bagian caina caina diangkat. Aduh, nasi. Tah, Gus Dur balaina naon? Nyana mah kos kieu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh. Murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit. Kita pan murid ke guru na eta diparlit kabeh ge peak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh. Tah eta Gus Dur bisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kunasan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tah mantap ge. Ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jeung mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh eta ulah beakun kabeh ieu pan si eta mah. Si eta mah jurig ngadoakeun teu beres. Jurig ngadoakeun teu beres. Tama kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu. Ujang aingan sakali cak meng. Betul mah datang ka kuari larang sadang hirupna nya kos itu. Ujang baturan saeutik-eutikan wayahna. Geus atuh urang mun kado dah. Oh, ieu nu mawana saha ieu? 3-4 nyamplung mah pikeun. Urang ngadahar umbe. Oh atuh ai letah-letah naon pikeun gitu. Bawaan tah ka ditu tah aya keneh. Pandai bawaan keneh nyana geuna. Pelit segede teh tak eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masya Allah nyat taman urang sodakoh nyat taman urang kan jadi kukumah gitu eta kodongeng kiasan dia kan kiasan eta kapan murid Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh Iman teh bebeja ka kiai bae. Jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puguai ge leungit goblok sia. Kudu bebeja ka ieu. Tapi kan teu kitu kiai mah tetep we cek nya ke urang tarekaan lah. Urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep we di palingan keneh wa deui cek nya teh geng nak wae kudu aya geng di geng pemalingan ini panggil waduh bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cek geng teh bager amat teh kiainya masya Allah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah nggak usah sholat Jumat dah situ mah dah pamim aja dah kira teh udah tenang oh nyana nggak rasa bunga kan menang mandat ti kiai paling nu maling anak buah aing cek nya teh tah eta langsung jadi satpam nyana di dinya atuh emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta di Samsu doa tah bere aman masya Allah kebelah dia nak Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid teh jadi satpam nyana mikir sorangan ye cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manya aing eleh punya anak
ai sendal tukang becak ku aing di saat paman aing teu salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nya mikir sorangan akhirnya kan jana bebejak ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyat pamin cek Hasan teh udah enggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mah mandat kasih siapa kasih anak buah dia juga anak buah lu gua mau sholat Jumat bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas lo ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lo yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat cak itu anu dititat ya sia aing teh kapan geng kene manja aing kita nyat paman sendal geng aing goblok beri atuh aing main sholat Jumat cak nanti ya dari barakos kieu mah enggak saya sholat Jumat tapi dia kageng gua mau sholat Jumat ntar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke kiasan eta masya Allah mata waliullah eta kiasan mah atuh salat Jumat kabeh cak kiai eta ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyat pamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai na geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoeun cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti kurang bae ku kaharti kurang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus sekili gerti emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal betul anakan sendal anakan kok jadi dua ya sendal tuh jadi tilu sendal masya Allah heran ieu zaman abah bae zaman abah Mekah babarengan keluarga kabeh aju pan baheula mah di luareun Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditaliat ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bangsa jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun tendeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah ya masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat tiba heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot kanjeun Muhammad dina harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang diterima tobatna sokot jadikeun sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqa biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna geus kumaha teu senang
wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarung alimun maha uninga kacintuin kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede jek babari hayang diterima tobat teh urang teh beda-beda jalan hungkul aya nuku ngaji aya nuku sodako aya anu kumbang bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek diterima tobatna beda-beda aya anu geus kieu belah aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti-peuting salat tahajud baca sholawat jalan tobat aya anu hayeula aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat masyaallah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tobat tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya na numpak lagi dibuka kopiahna karena aja tuh bari nyantai be 9-10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah ayo WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya naik naik ya, barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiai na hebat ya kiai na potongan pudoli kemarin nih ya oke jadi ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cek mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai na pakai kopiah bang aju pakai sorban jejak betes juga ya kiai salah aing sakit ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan tapi mau kemana muludan ya saya turun aja WTS ke bawah di jalan kayak saya turun jangan ikut aja muludan ntar habis muludan baru kita cari hotel enggak ternyata di hati namanya kiai ke hotel enggak saya turun sini jangan udah ikut aja muludan dulu ikut dulu saya kan nggak pakai jilbab saya pinjemin ntar gampang jilbab mah sorban saya juga bisa nggak suka geter-geter WTS saring muludan datang ke tempat muludan atau kiai kita kan nginjem bu sini kenapa ini nginjem heula jilbab ya ibu nyai tinggalin jilbabna oh iya beres ya tuh pakai jilbab waduh waktu WTS kan gesadang dan WTS cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kebetulan ada gelis WTS nah bajunya rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambut ya anak diciuman bolak balik atuh ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai hakan gusiata lagu di forum bawah lah itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja iya dalam di jero antri Jerman Nusa Salaman tinggal WTS aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu sial kiai goblok cak cenah tidak hatena atuh terus atuh karena ke ibu kiai atuh dihormat atuh segala susu segala kopi kanaon kahayang tapi nyana teu jembar lantaran hatena kan lain muludan jangan mah
aing jadi koski terus bae dihormati muludan lah biasa kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan zaman jahiliyah teh loba WTS terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana dirinya terus iya nanti toel ku jamaah ibunya kok nangis kunaon nangis tenang sedih ibunya sedih ngedengi suami ngomong got gitu sedih ya Allah ya Rabbi atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik nyerikan ibunya cerik kabehan Masya Allah salokasi eta cerik kabehan ini di luar kunaon sih carerik ibu jaina nganekeun suamina cerik atuh mah nya cenah urang teh cerik deui bapak Masya Allah tinggal eta WTS mah bingung goblok cek cenah teh aing dicengcerikan ku kabehan selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjilman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan oh iya terima kasih cek ya ini udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung bayinya nah untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya kiai bingung nurun ke tadi yang turun di ulah kuari mandek turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS nih pan waduh akhirnya dia omongan saya itu menang macam yang tetap kuda turun baik turun di berkat bere deh duit ala kadar balik ceri WTS kia beja ada di markas jana kalau bari tipe tiga daharan cau berkat sangu berkat terus ya nilainya diberi duit ayam meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik ieu aing ditobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantai ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh akan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai mentek ge goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda anak wali harus modal si eta itu jangan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikiran be ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat sodako eta haju bedang menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup kadinya set aja didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang
Ada kurang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul. Hai sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah. Kok kasurupan ya Nabi salam. Cau. Kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat. Manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah ku sekarang itu. Tah manfaatna masyaallah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh. Niatna tuh beres tah ieu sedekah kecerita bab sedekah kamangfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat deuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak kurang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah yang meuli HP beli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beli deui tah sia irung HP-an kayaknya kieu aing we cenah mabok HP ya bae mana mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal HP daripada dicarekan paling belean aya belean Masya Allah kan loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh tanya terus boga beungeut bae Masyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deh neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel urang 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadaharan cokot kan kemudian 3 poe jeruk 5 kilo 10 dikum teh saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak nya ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh tabrek deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca enek panah iku mah pabrik gitu geus aya soraan kan ku ari mah nah iya pokona ku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor tapi si di ka mana pake bae kitu pake biakeun ka ditu tutur Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya najekan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha ceuk kan boga gitu tak itu kaset tapi cek ngejat kurang bager tapi sih mah ayo dibandingkan ku orang banget mah ieu banget perang gitu. Tapi bager tak mulai gitu nah panggil neng di mana pabrik emang mah mana sih juga kenal gitu dah ya tak stek and jeep jaran tuh mulai gitu diantarkan gue Assalamualaikum salam iya naon antarkan motor pakai baiknya sudah sin tuh pokoknya malah laki mah pakai baik teh maksudnya mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus karituna memasrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah lu tadina daekeun bisa jadi tadaekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas
tiba-tiba kuari jadi kos kieu horenganan kurang sodako baheula makan disebut nama hugi sodakoh keneh tadi ngan bahasana kebebena mah hugi sodakoh eta ge sodakoh juring iya beker carita bab sodakoh jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sodako mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep sejuta kali orang boga kesalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun gitu sedekah alhamdulillah ieu keur carita aslina khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh eta mah urang anu sedekah muludan di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon sedekah mulud teh lain nyokotan sedekah nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebojang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bahelan nyokot salembur nyahoan kabeh dementak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah eta salembur nyahoan eta sedekah bedas sedekah ya Allah bedas sedekah lain non gitu karena lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis ate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mayit anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mayit ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim